aing disiksa ku pamajikan. Gara-gara coba itu aing dijarekan. Aing lamun teu digujubarkeun, siap menang aing mah di kieu-kieu. Mun papagi jeung jelema eta ku aing dikabiri anjing. Ya bantal euy. Rumah tangga jeung manehna geus ka hitung lilana. Gara-gara jelema eta aing jadi gareuneuh kieu. Ku panji piring ku mutu kahayang mah ieu teh sakur ngimpi anu ngageuingkeun urang. Naon kieu euy, angin ngahiliwir. Coba sejauh panindeungan euy. Hayang kawin ruin hayang kawin anjing joy. Aduh aing aja baradak jaki euy. Aduh itu saha euy, jika shopping nu kamari galungan acai jeung dewek ku aing disampeurkeun sia disampeurkeun sia. Anak king simak awak king muncang kapange gogoku anjing gate jauh tidak banyak kak. Ku menangis digebugan ku pamajikan nu gedut jeung jangkung badag. Kau ngagebugan akan nepikeun kagareneuk. Situ kunaon? Bari lewe. Bari lewe ku aing sampeurkeun ya, sampeurkeun. Nut jeung jangkung badag. Hei. Ulah cerik Tony cerikan terimakeun janten duda pamajikan si lain jadi randa namun kitu jadina urang teu bisa kumaha. Lah era aing. Eta maneh kunaon? Aing gara-gara kamari teh tulangnya si Goni. Oh kamari? Heeh, anjing. Aing aya nepi ka ieu. Ning nyaratul gimpa. Nyarari ieu teh tah digujurkeun. Eta mana banget mana banget. Iya. Ieu panci. Ieu udah tayang piring. Aja nu jero mah ngutuk gitu tah. Jadi kata aing dek balas dendam ka budak guru kamari. Nah, ini kan ada bode euy. Goni. Anu budak pangor kamari. Aing teu narima, aing keur ngurak tah situ lah teh. Ora aing digebukan ku pamajikan aing dijegut di kieu.
nyeri awak ayeuna urang picar urang sukukeun kabiri mun bisa mah Mulai kabiri atuh. aing nyeri ya anjing Aing konti kabiri gitu. Kamu pedokna. Urang suk-sukeun we wah. Ayo, tangan. ayo tangan Aing teu kena kamari keur ngurak ka jengkang aing. aing teu aing ulah balik ka imah ge ayeuna Ayo bro. ayo tangan Ulah. Coba tuh aing kemarin nyanyi bara rumah. Nah, aing bunga jalewe ah. Aduh. Ay mana di teteangan? Ayo balik. lapar coba geus sore ieu teh bingung aing anjir cigah budak saha sawahu eta awewe euy jadwal onar ieu mah sip ah Bukan tanya menang engkang hiji muat pegola. Buru balik. Siapa lah? Melila kan. Wah! Anjing. aduh aing nepi ka urang angen ki urang angen seul angen watir aja awewe na aing direkam we aduh Itu lompatan tadi. jauh kebenaran Dek lapar neangan bebetian tan manggih sugan aya nu asak ieu 1 2 3 4 5 6 7 8 heuh salosin mah lah kewe lah sugan ke sore aing urang ala deui sia nu bombana nu di ditu urang ieu cek heula can dicek poho Areueuh kabeh cau-cau jadi papas deh kabeh jantung-jantungna acan aing mun aya mah di sayur ku menangis membayangkan anjing alah aduh nah asa mulas kieu ngelilit anjing betapa kejamnya diri buat Anjing, itu si Goni. Tulang kehet. Heeh. Kenaon? Nam, ayo, aing jadi. Modonya. Aing dan pikir cakar redek dulu punya. Aing sih kebukaan dilakon. Aing dan pikir cakar redek dulu. Aduh mang ampun.
Ayo orang ramai kene. Ayo orang lain sekali deh. Cepat. Ayo jadi. Ayo jadi orang. Rasa cair rumah. Balik ka jadi tarekan ku indungna enggak. Awas di kirian episode ke anjing. Anjing ya. Untung nama modal terjadi. Goblok. Anjing. Baru lokot. Aduh. Ayo anak. Aing balik sini diceretkan. Aduh. Anjing, soalnya kata. Masalah jalan. Aduh saya. Koplok sia, awak kepuasan ket. Kada lagi sakeun, tuluy ka aing 2 kali sia teh cempa aing awas di smackdown di tengah sawah teh mah. Atuh mudah-mudahan we hareup nama sumur makmur. Ieu tanah-tanah urang. Kenaon, Mang? Jeung diri we ngobrol. Hirup mah ulang ngudangkeun maung keur sare. Ulah noel ka batur. Ari mung ditoel ku batur. Sabab sifat manusia teu sarua. Jeung sadetik ganti sanjam merubah. Bisi tambiang meuli kabitis balik deui ka dirina. Naon bae nuju pirampah ku dirina. Tah teuy kitu nya mah. Mirek mulang heula nya mah. Ya.